kieu nu tinggalin mah poho kandang pawawan eta. Hei, cager cu, makan ya. Tah hari di lembur teh zaman baheula teh kieu isuk-isuk teh atau burit ningali we domba atau embe bari ngadurukan di dieu teh. Dina aya balong tuh gurame wungku euy. Terus pinggirna teh sawah, indah pisan, indah bener. Tuh kan, iya di lembur mah kieu. Tuluy pinggir-pinggir balong teh aya tetangkalan, tangkal cengek, tangkal terong, katuk. Katuk aya katuk ya, di sini teh apa katuk. Jadi sekalian unar-unar mah aya. Ya cipopangna. Tang kegenan kieu Kang Wan. Lamun biasana kan kuring moal miluan meureunnya kana kohe nama atau kotoran hewan nama tai nama. Da cenah geus biasa geuna eta mah bagian peternak yang udud. Ngan mungkin wae kuring meureunan nyadiakeun karung. Jadi hartina lamun ikut berperan di dinya pasti dibeli ku bumdesna teh lebih murah. Lamun kabatur 10.000 sakarung, ku kuring mah bisa wengan 7.000 gitu. Karimawa kariongan meureunan kuring geunan bakal meuli atawa nyadiakeun yang naon eta teh? Jadi diolah deui titah naon tah lemes tah lembut gitu tah. Si angkan kasihkan kertela gitu desa nu teh. Tah gitu tah. Jadi kana teh enak. Aduh, di lembur mah bener. Enak hayang jeung lauk tinggal kasih si balong. Hayang jeung hayam tinggal kasih si kanang hayam. Hayang jeung embe tinggal kasih si kanang embe. Eta di lembur nya tangkalan. Tangkal cengekna mana ya tangkal cengekna? Itu di jero. Ieu tangkal tangkil tah. Bisi anu teu apa tangkil. Bubuahanana aya balingbing. Balingbingna teh ayaan deui teh. Balingbing tah. Tuh gening bener ngadurukan ayeuna mah. Aduh indah. Iya teh ku zaman ayeuna mah aya anu berbenturan aturanana ketika adiwiyata mah teu meunang ngadurukan sabab polusi haseupna teh. Tapi dalamun tina karuhun baheula mah salah satuna teh sok ngadurukan. Terus we tapak durukna teh arengna atawa naonna teh bakal jadi pupuk. Dihijikeun pupukna teh jeung tai domba tai embe di dieu. Bener indahnya.